Raksa Art Production. Sandiwara Sunda kian santang. Kiwari baris mintonkeun carios nu judulna Siluman Babi Ngepet. Raksa Art Production. Hei batur-batur, cicing di dieu tarungguan. Ayeuna kami rek ini rek neangan pijodonya. Para pelaku Dadan Firdaus, R. Dede Kurniasi, Hendra Effendi, Aning Setiawati, Ucung alias Puyu, Eti Susanti, Koswara alias Ciput, Romo Mariati sareng Sajabina, Sutradara William Sandrian. Sah, bawa kadita bubui sambut teh. Eta kan tos dina meja bapana. Si kopina, Eta tos diseduhkeun dina emu. Bubui sampeu teh da tos asak ti tadi oge. Ari haneut-haneut mah raos geura. wis komo we sembah yang sa. Ieu geuning tutung teuing geuning ieu. Ulah teh tutung atuh. Sakitu mah atuh da. Lain eta pare-pare nu itu di angkatan kamari Tos nu dipoe kamari mah da. segalaring. Tos. Mangkukna si tutu deui teh na. Tos eta. Oh, syukur ai si Ratna ka mana? Aya di lebat tuh. Lain berarti anu sok nyair bae kitu. Nyair. Nya ulah nyair bae. Kitu iraha nyair. Kamari da panggil di itu keur nyair bae dina tempat Haji Sarip. Nyaho ada Haji Sarip depan babarian ambak. Mulai atulah bapana da eta nu teu dipelakan ieu balong eta mah lamun nu beulah kaler teh dipelakan. Aya eta mah teu dipelakan mah moal nyarekan moal. Kieu geraca urang teh berang sebutkeun naon boga ge sawah cek batur panuduh batur padahal urang mah ukur digawe ta ieu hasil teh urang teh kudu dibejakeun ka itu kanu bogana pangasilanana. Mantenan we da meureun anu gaduh oge hoyongan buru-buru terang mun yen ieu hasil tani urang kitu. Nya Nama atuh buru-buru we urang ka ditu. nyata geus dietakeun tah ayeuna pare-pare anu barasa keneh ayeuna bisi kahujanan ditinggalkeun ditasah deui da meureunna tinggeurna siratna milu moal mahana. Oh da eta mah nu meunang kamari moe mah geus dibereskeun itu geus ditumpukeun. Ketinggal meureun ngontrol ka dieu juragan geus beres. Nya kitu. Mak, Pageningan. mak dekan lama kumaha lama ieu sejarah blog mak. Tuh, tas nyair deui itu, secara masalah deui. Iya. Tanya mak ieu manghadirkeun. Tah, pan didinya digigir, gigir balong tah. Oh nya kumaha nya? Tuh, geus pasti tuh bajuna lamokot kitu. La ilah keur teu boga baju deui teh. Nya tarikis mah tuh da raseup menaluk impun mak. Da kapagi indung maneh impun mah lain keur urang mah teh aya acan impun. Ari maneh nya nyair di sawah ieu di Balong Haji Sarip. Ih, teu ceuk saha bapak teh? Ari kamari dengan bapak ningali geuning ngeurekeun. Ratna ulah nyair di dinya eta mah
boga Haji Sari mesti jadi carekan batur. Jadi dari sawah nyai ogerat nama. Tak ieu geura ayeuna mah. Naon ieu pare-pare anu ieu angkat heula kadinya lantaran ketinggalkeun bisi hujan. Urang ini ka ditu. Ka juragan Miharja. Urang ngabejakeun hasil-hasil panen ieu ayeuna hasilna alus kalawanon urang sebutkeun sagala rupa dina waktu eunam eueuh halangan halungan geuningan itu bareres pares kitu lobana. Eta nu belah ditu teh. Belah kaler. Meureunana meunang 3 kintal mah nya. Oh, ayeuna puga ayeuna mah lumayan ayeuna mah. Reka dagoan mah di dieu atunya. Anak ini Mah reka ditu, reka imah juragan, naik milu moal, ai moal milu atuh meureun tungguan di imah. Ya tungguan pare. Aya jelema. hoream mah sorangan di imah marek ngilu wae Tuh, nyaho. kumaha Lamun juga. milu meureunana ieu kudu dikajerokeun. Nya kajerokeun lata parena teh sok anya angkutan. Raksa art Production. production. Sok beresin anu di bawah teh ya. Ayo. Eta urang ka ditu. Put, Mun, atuh keur naon di dinya wae pagawe teh cing atuh. kekernya baru kemangga lah juragan. Ah, alasan wae kembang paraek di Ceboran. Tubuhnya eta panabi kena air cai heula ye tiriseun. Ai teh kembang tadi ke Ceboran teh ku cai naon? Ci asa kan Bener makas lubudag. tiriseun. Manya ya kembang di Cebor ku cai asa. Panjelema ge ai gering besok ku ci asak sok cager kan. Atuh eta mah jelema, atuh pan ieu mah tatangkalan lain kitu biasana. Nu lain wae. Bade priogi kan ke abi bade kadinya. Heueuh ka dieu atuh kunaon sih teh? Ke antos kena bade kemalangeun lah kalotor kan. Di geroan teh ane malan sini malan hari ini henteu dibiasakeun wae. Bade naon kan ieu teh? Kieu ieu nya. Jadi ieu mah bisi, ieu bisi maneh balangah. Baukuna mah lantaran ayeuna tepan. Babaturan mah batur tak kitu. Hampir sakacamatan jelema teh asup ditahan. Ku masalah boga hutang Bimas. Lantaran naon teh ngaranna teh? Henteu kan? Kabitaku keindahan zaman ayeuna. Mun, Dah gitu. Jadi sanajan bari jeung teu boga ngamampuh-mampuh maneh hayang boga motor. Anu akibatna tah milu ka palurah. Anu badami teh minta tulung alasanana supaya dibere nganyuk Bimas. Anu akhirna Bimas teh geuningan. Lolobana mah model si Tuhe, model si Rohili, model si Kimo, tah geuningan lain dipake melak pare. yang naon kan? Dijual deui. Ah, Nya eta nah. duitna teh dipake meuli motor bari jeung eueuh gawe. Oh, paingan ayeuna loba boga motor eta kitu nya kan. Heeh. Tuh. Tapi teu sadayana nya kan. Henteu ari kami ngampe dah lolobana. Jadi kapanasan ku tatangga tah kitu lolobana. Jangan ulah teh nya kan nya. Ulah anu akibatna giliran tutup tahun weh panen tah. Kapan meureun manehna mangharep teh ya tanya. Arti pamarentah mah setorna teh ladang eta ladang Bimas atuh teu bisa setor anu akibatna teh pan ngahesekeun deui ka pamarentah tah kitu. Mohon. Bisi dulur maneh aya nu kitu tanya Ah, bejaan dah. ulah aya teh boga sawah mah ulah pangangguran kitu heeh. Punten. Mangga Calik. coba saat tempat tah. Tuh, Sekali. pengebon teh apa? Oh. Geuning. Yap kada. Tadi dia teh cara li. Tadi dia tak sok di luhur. Dia angol eta senana. Sawian Iya, nanti kotor. Keun bae kotor saeutik mah da kadar ubin sakieu mah aya kurang mumah ieu kurang ngepes ciput. Entong make jadi pikir naon-naon emangna ka Mas Sigit ulah dibiasakeun eta mah zaman baheula zaman penjajahan.
kudu ngagepor teh kadunungan Panjawa tak kitunya baheula Ya, baheula mah pan kajeng aya teu kopangge jeung dunungan cium tangan eueuh eta mah model kitu. Urang ngadewa-dewakeun teuing ke jelema teh biasa bae eta mah. Biasa we tak kitu mah cara biasa. Itu sabab kudu kieu ye nya. Ayeuna kuring moal disebut beunghar ku batur teu nya tanpa aya nu miskin. Da sanajan kuring lega sawahna oge loba perusahaan ai teu ngagawekeun jelema bodoh jeung jelema anu daraek mah. Ya tos. Ari kumaha jadi hasil mucek ieu na. Nya da juragan mah bisa didamel ku anjeun. Jadi ku ayana eta hejo ngemploh pare teh beka kalah hasilna kadang ngagawean anjeun kitu tah. Nah, ieu nu rada burungnya. Oh, geuningan. Komo lamun jadi jelemanya. Jadi mah jeung bapak teh digawean ku juragan. Nah, teh mah jeung mah jeung bapak digawean naon segala. Naon teh kan? Digawekeun. Ya digawekeun ku juragan. Sumun ieu juragan teh anitos lami teu ngalongok ka ditu. Nya eta. Oge teu aya deui. Ah, udah repot di dia lah. Bibi sanya nama lain ku naon teh kurang eta teh atah anjang teh nya lain ku mereka ngewa mika sebel lain. Nah kitu pan eta ge sok ditita si Cibut bisa aya kakurangan mah. Gitu. Biasana mah cek waktu ieu naon teh motong pare pan sok sumi ka ditu aya bela aya geuningan. Malum juragan teh na mah sok sering santai. Da eta pedah teu kagungan garwa. Gitu. Kalau omong lah eta mah lain caritakeun hayang saeupeun saya mah tama. Sanes manglebarkeun juragan. Hartabana sakieu seueurna juragan teu kagungan garwa gitu tah. Oh, nu eta mah da. Soalna jelema mah aya lemaran sejarahna. Kieu ieu teh abdi teh dibujaenggalna bae. Hasil panen teh ayeuna teh lumayan. Coba kumaha coba. Mun lumayan dina taun ieu teh ta ayeuna teh juragan teh sae uning bae ditu da anu parantos kana leuitkeun parantos. Raksa Production. Atuh nu di luar aya keneh, nu di poe aya keneh, ayeuna mah sae diuninga ngantosan juragan sumbeng teh aya ka ditu. Karena sampun abi baeing jeung pun bojo. Ya, ngobrol-ngobrol itu di luar satu. Itu pun anak itu. Adi yang aturan. Eta kumaha sukuna tah di kula dia tah. Lain sudah darang udah ieu geus sadia. Atos. Yuk, Mang, bi urang dareuh ka dapur yuk. Mangga dahar gampang ngobrol dikis. Ngobrol gampang ngobrol mah mameulanana. Ayo. Atuh sami juragan sakantenan. Anda lah Tolombong ieu ngadi teh. Ayo ayo. Ieu hayang ngariung ieu dahar bareng gerak. Ada ieu ge Ayo dalam mah biasa. Kabeneran dalam nama mah. Oh, mangga dipayun kana di dia kan. Ciput ieu panah pandirinya. Mun mangga. Punten, Mang. Mana nyi? Iya sama anak bapak namanya teh. Bapak mana? Bapak Abdi. Anu tadi teh apa nyawa juragan? Eta tuang rama. Mohon. Oh, gini buka anak gedenya. Samean ka dieu nya. Mohon dah. Alah. Daripada ngiring ka dia sareng sok dibagal wae pupun bapak sareng pupun dia. Ai cara oge teh angkat. Mau ya di tetos. Ayam 11 asli mandi pira. Oh, Rana. Kebeneran. Baru segitu. Lain. Nah, gini make tara-tara make ngiring. Kayak orang martos nya. Antosannya di dieu. Kedap deui da. Nuju tara ruangan tuh lain tidak tadi sareng ka dieu. Asal ya sudah Bisa takut nyebut. Kan? Ieu aya putrana itu Bu Aca. Hah? Putrana Bu Aca. Juga aja. Mun. Anak Mang Sukra. Mun ieu tah putrana. Putra ti mana teh lagi boga anak Mang Sukra mah. Dan Hah? Maneh mah nya anak wae. kira tara Lain-lain. Heeh aing ngagencelang nama ngan teu ngarti pan Pasukra mah teu boga anak. kagungan mung dicana ku salakina ayeuna tos pipirakan nama 2 sasi. Wide ka dieu ka bumina Ramana. Mana ngobrol naon dia? Muni uplak kata emangna. Naroskeun ka mana? Egar hebatnya cecakan di kampung malah. Tadi di mana warat? Aduh lalai tadi. Mama dahar ya naonan. Tuh. Dahar maneh teh. Darman. amat awal kena mah. Tadi anak juragan ieu teh. Oh, ieu Mang Sukra. Mun kabun dari ka juragan ka ieu nuju teh aya mangge di sana putarogena ka pugureung mah. Oh, ada ayeuna? Ayeuna ranaan buka enak mah. Raranaan. Lagi itu bener jodohna Rarana lah aya. ikut. Beres kan lah. Nah gitulah ulah belak jalan muni kan enak mah. Ai kayak jadi nyimbang yang ngobrol teh tina hasil panen jadi kana gerawe kana eta. Ieu mah leuwih ti panen kan. Ieu mah hampura we ieu mah jadi nyimbang ieu nya keun heulalanna nya ngobrol teh pertanian mangke da ieu nya. Mangga aya poe ganon gitu. Ieu teh anak Mang Sukra teh sakira ka mana tadi teh?
parantos pipirakan gitu sama sagena teh. Jadi Rana Rana ieu Mau nikah deui cenah teh ieu teh carogena juragan. Janten ieu mangundurkeun diri we panginten pada mung dicandung. Sumun. Pada masalah awewe mung dicandung. Sanes alim dicandung dak lah kanggo hiji oge panginten teu acan cekat tos lopalaga gitu. Dua aku kaurus atuh hiji oge pantrang ku ahanyeun jama ayeuna mah. Nah, kolot jariana na geuningan dokap deui we. Atuh geus kitu teh salah. Ngan jadi kabogoh, geus boga kabogoh. Ayeuna teh jago mana sugan kabogohan di mana di teh kabogoh teh jalmi anu ieu nana ayeuna mah sabarna teh akeun heula cenah. Hoyong oge cenah hoyong ngabantu ka kolot mun aya mah rezekina. Coba kade geulis ya cari deui ya. Kade erat ya kade. Putong di dia atuh maneh. Kita juga kan pepuredeyan gitu. Ayer ditanya, atuh nanya mah meunang patanya mah. Cobe mah kayaknya dah. Saja nangan teh. Ratna. Ratna. Cicingnya mah jeung bapak mah tunggul. Teu boga salaki nya. Henteu, Kabogoh teu boga. teu acan. Kumaha lamun ayeuna geus aya pikiran eta niat hayang boga salaki? Lamun ya mah lamun. Lamun aya nu hayangeun kitu. Cing kumaha ieu mah lamun. Ieu mah. Buka atuh saha anu keresahan ka abdi mah jalmi miskin kieu sareng emutan mati acan maksad we gitu. Oh gitu. Oh. Jadi can maksudnya. Jadi keneh kakaweuseun Oh gitu. Ngan ieu mah lamun gitu babana gitu ieu mah lamun aya nu hayang kitu nya. Wenana teh kitu kumaha upamina gitu teh terus upamina teh mah urang daerah ieu. Kurang juragan jadi gagerencem Nya upamana gitu. Naon teh juragan? Ieu upamina aya tetangga gitu urang dia ieu mah pasukra gitu anu mikah hayang gaweanana gitu upamana jeung gitu ieu mah. Ai kange apa mah yeun namun cenah aya mikah hayang jalmi anu keng sebakeun sanes bae. Komo mah saperot juragan mah. Lalu mikah hayang ngapun anak. Aduh, asa katibanan bulan jeung bintang beureunan. Kitu Mang Sukra. Ih, satuju pisan upami laras mah saperot juragan mikah hoyongna kitu. Ciput ya bantuan ya. Bibir yang ngadek-dek bantuan ya jadi gimana? Heeh. juragan kos 6 we lah. Lain yang ngadek-dek bibir gini kan ya. Jeplak-jeplak we lah. Ieu mah kieu Mang Sukranya. Punten we ieu mah jeung biasa nya. Ieu mah nya saksian deui nya. Neng Ratna kumaha ieu mah lamun gitu ieu mah lamun ku bapak gitu tadi pileuleungkeun dijieun pamajikan teh kumaha tah gitu. Upamana tah Aman ka sawarna. aduh. Muni hampir pegat jantung eta mah ngadenge Satuju ari kange abdi mah. Jadi teh paya teh mung. Si horeng mangga. Ridho. Sumuhun juragan upami diparenkeun ku pangeran aya jodona sareng juragan mah aku teu sawios-wios. Ciput kumaha ya kira-kira ya. Juragan asoy. Beres kan. Moe mah ngaledek wae lah. Kan juragan lamun nikah urang tatangga apa nya? Ngap naon. Tanggap nu ngajuru meram. Mending nanggap kakuruan. Raksaat Production. Tah atuh ayeuna mah sakalian kieu bae ieu Mang Sukranya. Biacah ieu nya da beureun kasaksian dieu nya. Jadi kuring mah da lain budak merak lah. Lamun ridoeun mah budakna neng ratanya. Tah kitu entong dililakeun. Lah nya. Tah ieu sebat jodoh ti Tajong teh ieu juragan. Kurang beberes we ayeuna mah. Kumaha tah lamun kitu? Ai kange bapa mah numutkeun bae juragan ayeuna mah komo ieu pun anak tuh satuju kitu mah. Tah janten ayeuna juragan upami leres ieu leres ieu mik hoyong putra pun anak teh. Kuring mah eueuh kecap banyo aya lebah eta mah piraku make kudu heureuy mah da puguh pan lain tangtungan ai kuring mah geus kolot. Namun kieu juragan kanggo abdi ieu nah kinten-kintenna juragan teh kitu bili engkin aya bangkitan ka payuna abdi mah jalmi tos nemrak jalmi miskin ari ka teu ayaan mah teu kenging disumput-sumput geuningan nemrak atuh urang teh kaayaan cenah kenging disumput-sumput da ari ka miskinan mah kumaha geuningan setari sumput-sumput Oh, maksudna mah kieu juragan. Urang kampung. Janten teh yang disebut-sebut ai barang mah nemrak bae. Mane mah kana barang wae. Cuman barang teh model kieu juragan ai beunghar kayak semut-semut ai barang sak mah. Kayak semut-semut. Janten beunghar sangsara ge nemrak aya barang mah gitu. Heeh, mane mah kana barang bae. Barang naon ge jeung kana barang Naonnya saayana gitu kan. Geuring capetang aya dina kitu namanya. Beres kan tah. Nya atuh ari kitu mah geus aya persetujuan ti sadayana ngan jadi kagok meureunna jadi abah kuring ke Bang Sukra teh nya bi. Teu gantana naon. Nuhun eta mah atuh basa ieu upami. Nya ngan eta mah kieu lah
ulah ai poe ayeuna pisan mah gorengnya. Jika anu geus reuneuh teh kitu pan teh hadenya katemongna ku umum. Ngan ena mah lain musir ieu nya. Tah ieu hatur lumayan ieu nya Kang si jalan. Jeung Kang beberes di ditu namun kudu ka amil kudu ka lebe. Eta mah hitung-hitungan maslahkeun ulah ningakeun tali teh karuhun supaya berkah jeung salamatna. Panjang umur, murah rezeki jeung babari pae. Tah kitu ya. Mun kitu atuh ya percaya atuh ya. Nuhun atuh. Ye aya pamri ieu celana. Tah ka bawa nyangakeun. Taneh ya, kan lumayan kayak gitu. Ya kumaha di ayeuna mah kieu da abdi gaduh kekenalan ye. Mun juragan itu kah teh urang mangap kiliningan we lah. Teu naon dirasa Aya we di ditu lah. Syukur kumaha maneh we teh mangga wilujeng. Aduh. Ratna ya. Mohon. Hilap deui Kang. Hilap. Astagfirullah. Mohonnya engkang mun di mana geuning? Teu sangka geuning aya di dieu. Ratna sanes kapungkur sanes di dieu nya. Sanes kapungkur mah ieu teh sebalanya. Mun kapungkur pan sareng pun biang hiji gitunya sawihna dicarogeun kapungkur teh. Sajanten ayeuna mah abdi teh ngagaduhan saroge deui ka jalmi anu Ayeuna teh mun anu terkaya we kitu kasebatan mah di kampung eta mah. Be hanya ka deui wae ieu mah ieu. Nah make hanya ka ada bongan engkang ngapungkur oge sanes lepat abdi. Nah atuh di janjian sur abdi gini, engkang ulah lepatnya engke dongkap ka rorompok sur abdi gini kapun biang kapun bapak. Gini engkang diantos-antos teu aya wae. nitih engkang teh tinggalin kareta anu kadua kalina meureun Rat. Cilaka dewe engkang mah ieu lamun kieu mah. Padahal Ratna lamun teh mah terang kana sapangeusih hate engkang. Atuh teh sirikna nyarak celakan kanya ajeng kadedes engkang teh keur karatna pribadi. Sanajan teu panggih mang tahun-tahun cek paribasana. Tetep nganteng we tatali asih engkang karatna teh atuh. Kari-kari ku ayeuna Ratna geus nikah deui bae. Aduh, cing sing pangragapkeun we batin atawa hate-hate engkang ieu. Aduh. Kang, ulah lepat paham, Kang. Kang abdi ge nalika kapungkur urang juga kenalan. Ti aya deui buah ati panjileukan abdi teh lintang ti engkang nyalira. Raksaat Production. Janten jalir tina janji engkang abdi teh ngaraos putus asa engkang. Aya nu dongkap atuh nyerentak ka pun biang nya abdi teh kapaksa we kitu engkang nurutkeun pun biang. Bohong ieu mah nol pisan atuh teh mah Rat. Aduh keur engkang mah lamun engkang geuningan waktos kapungkur engkang pangna mabur ti daerah sorangan teh ku kanyerian, ku kapieulaan ku batur kitu we jelasna mangkang mah. Udah sanes lepat Ratna atuh lepat engkang. Kari-kari engkang datang ti pangumaraan anu diharapkeun teh panjeurekan bakal balik papanggih jeung Ratna dina kaayaan pada lengo. Ayeuna geus kapiheulaan deui bae kumaha atuh engkang. Da
dasar Kang teu aya jodoh we panginten teh acan ieu pangeran teh acan ngijinkeun urang naon kang disebatkeun hirup sasarengan. Nya iraha atuh bakal ngizinkeunana lamun kaayaan kieu satuluyna cik engkang mahrat aduh sing kanyaah ratna teh cing hayang nyaho ayeuna ka engkang bukakeun sakumaha anu aya dina batin-batin ratna pek cing. Duh. Hanya kalai engkang maniti teh ningang dina umuk we ieu mangkang mah. Namun kieu engkang nya Kumaha cing cuk. bari jeung ngagaduhan karaoke ge engkang sanes babad abdi sanes tanding abdi. Kasaha ayeuna teh tuang raka teh. Ka Juragan Miharja. Tong asa-asa nya sakeun we. Iya rada isin engkang margi da. Sanes babad abdi painten uning. Juragan Miharja? Muhun. Anu jangkung agung teh sadirana. Muhun engkang nya jenengan. Wah, asyik mangkang. Patulangan ge menibur ayu engkang. Nya pantes engkang oge dina leresan eta mah naon gitu tah lah. Leres Juragan Miharja teh dina kaayaanana mah anu sakitu brehna cek paripaosna. Nya engkang ge nganuhunkeun ngan ieu pang ningalikeun ieu pang ragapkeun hate engkang. Aduh. Engkang. Kanggo abdi ge sabangsulna tumaros kangkang teh. Nah kumaha mesti kene aya engkang kitu raga katineung kanggo karatna kan? Raga katineung engkang kieu ka ratna? Muhun. Geus teu kudu dibaca deui loba dieu mah rat engkang teh. Teu sirikna peuting jadi panjurekan beurang teh teu sirikna hayang paamprok wae ngan kumaha atuh da aya pamining gunung anu sakitu ahengna kitu pamanggi engkang teh kari-kari ayeuna nyampak kieu deui bae Nanging engkang kieu engkang lalepat pahamnya margi saatosna nikah name oge sadinten geura engkang mohon jatuhnya raos ieu kasepian gitu engkang Nah, teras mios anyana teh ka Palembang soalna teh cenah aya urusan gitu tuang raka teh mawi abdi teh di rumah tangga teh ya mung nyalira we engkang ayeuna teh muhun padahal mah nya ieu alah kumaha atuh jadina teh padahal ieu engkang mah nyarita teh nyarita padahal gitu jadi kumaha atuh lamun nyata kumaha rat atunya janten engkang asa abdi mah asa seolah-olah piwarang tunggu rumah tangga we panginten dat begitu nikah begitu teu aya atuh dat atuh sawengi ke heula nya gitu di makluman ai tos nikah mah nya ieu mah teu aya dat panten anyar gitu nya kaceroskeunana janten ieu mah culeos we deui culeos we teras teu aya mios ka Palembang hawa seueur urusin gitu engkang sanajan engkang bisa mikanya mika hawatos ya karatna tapi engkang sorangan pikanya aheun ratna sanyana mah oh engkang berkawis eta mah kan kemarin tanggal aler dah awar kumaha beres kan yuk atuh sakantanana ayeuna mah urang ka itu kan yuk ya lamun aya nu nalingakeun kang datang ke rumah tangga ratna ka ditu beureun dah kumaha nya alah ari hate mangkang teh da pugu nyongsrong ieu teh terus ana tong lami-lami di dieu engkang komo di dieu mangka tinggal ku umum mah tos urang ka itu lamun itu ieu ratna bakal tanggung jawab sakarupana pokona mah pati-pati abdi nyabakseun lamun teu wani kana panasna kan nya memang na oge sabab engkang nyebut padahal teh padahal ieu hiji kesempatan anu mutlak keur engkang ayo atuh ya ayo yuk